Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min dulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftahli bima'rifatil ilmi wasahilni abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Faslun utawi kikilah pasal sawiji purudul gusli utawi pira-pira pardune adus iku isnani roro. An-niyatu sawiji niat wa tamimul badani lan nyurambahan sakabeh badan bil ma'i kalawan banyu. Faslun daratosna ari yaya pasal saiji bade martelakeun kana pirang-pirang adus. Purudul gusli ari pirang-pirang parduna adus isnani eta aya dua. Mana rupana nu dua teh cenah an-niyatu hiji niat wa tamimul badani sareng kadua ngumbah sakabeh awak bil ma'i ku cai. Tegasna parduna adus teh aya dua. Hiji niat naha kumaha ari pokna niat nawaitul gusla lirafil hadasil akbari anjamil badani fardon lillahi ta'ala. Niat kaula adus kana ngaleungitkeun hadas ageng tina sakabeh badan fardu karna Allah taala.